Assalamualaikum, Sampurasun, Alhamdulillah wa syukurillah. Urang teh satepang deui palawargi sadayana dina Kocak Channel. Alhamdulillah Kocak Channel tos nga-upload video sakacamplung anu jumlah totalna 24 episode. Hatur nuhun ka para mitra anu masih keneh manteng di channel Kocak para mitra. Dongeng ayeuna bade ngahancar cariosan lomba mieling rumah sakit jiwa para mitra. Atuh mudah-mudahan dongeng sakacamplung tiasa katampi kalayan ku kabingahan. Kocak Channel ngahaturkeun hatur nuhun ka palawargi sadayana. Mangga atuh ka para mitra ayeuna urang hancak wae dongengna. Atuh sim kuring sukiwa ngahaturkeun hatur nuhun. Mangga nyanggakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra, di salah sahiji rumah sakit jiwa, harita keur diayakeun kagiatan rupa-rupa lomba antar pasien dina raraga mieling ulang tahun eta rumah sakit. Aya lomba nyanyi, lomba ngagambar, lomba pidato, jeung sajabana. Malah aya oge panjat pinang nu digantungan ku rupa-rupa hadiah. Ayeuna urang tataan hiji-hiji kaayaan lomba nu keur dipiluan ku sakabeh pasien. Di aula rumah sakit harita teh keur lumangsung lomba nyanyi. Kadenge harita panitia keur cacarita dina pengeras suara. Perhatian ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap pikeun dipanggil nurutkeun nomor peserta. Kalayan kartu nomor peserta supaya digantungkeun dina lebah dada. Lomba nyanyi ieu pesertana dibagi 3 golongan. Nyaeta nu kahiji golongan pasien satengah waras, tuluy nu kadua pasien can waras-waras, jeung nu katilu pasien anu moal waras-waras. Sakabeh pasien anu milu lomba nyanyi harita jadi paciweuh, pang-pang nama maranehna teh parahi hayang tampil pangheulana. Atuh panitia oge jadi kabawa riweuh ngatur peserta anu harita kadenge mimiti loba anu pasea. Nah untung harita teh aya saurang gegedug pasien nu dipikagimir ku pasien-pasien nu sejena. Kadenge eta gegedug pasien teh ngomong sorana semu digeremkeun ngarah kadenge gagah. Geus, tong raribut bae. Pira oge lomba nyanyi, make hayang paheula-heula sagala. Teuing mun lomba dahar mah, pasti dewek ge hayang pangheulana. Coba sing tartib. Dewek geus ditunjuk salaku bagian keamanan. Jadi boga kawenangan pikeun mere hukuman kanu nyieun kaonaran. Ngaran dewek anu geus neulah mah nyaeta Bahrowi. Ku dokter kapala mah dewek teh geus diponis pasien teladan anu moal waras-waras. Ngadenge gegedug pasien ngomong kitu, jep kaayaan jadi jempling. Saurang oge eueuh pasien anu wani cacarita. Keur kaayaan jempling kitu, ujug-ujug kadenge aya sora baskom murag. Kulomrang. Kupon. Atuh sararea ngarenyag awahing ku kaget. Liek sararea ngaralieu kalebah datangna sora. Sarta breh katempo ku sararea saurang nini-nini keur dongko nyokot baskomna anu bieu murag. Si nini teh bangun anu tenang, cuek we, siga anu teu boga dosa. Ari Bahrowi barang nyaho nu boga baskom teh si nini, manehna gancang nyamperkeun sarta pok nyarita rada tegeug. Ni, nanaonan ieu teh? Cek dewek ge tong ribut. Ari si nini kalah nabuhan genjring. Saha ngaran teh? Ditanya kitu ku Bahrowi, cikikik teh si nini seuri. Dasar nu owah. Puguh-puguh baskom hayo disebut genjring. Matak pantas mun diponis pasien anu moal waras-waras oge. Oh, jadi ngaran teh Bahrowi. Wah, eta mah atuh ngaran popotongan dewek baheula keur ngora. Kenalkeun, ngaran dewek anu neulah mah nyaeta Nenek Gio. Geus teu birek deui di rumah sakit mah. Sabab dewek
geus kaitung pasien senior. Ku dokter kapala oge, dewek teh geus diponis pasien anu hese waras. Bahrowi ungut-ungutan bari ngusapan gado tuluy nyarita deui. Oh, nya alus atuh. Ari geus diponis hese waras mah. Sakedeung deui ge bakal diponis moal waras-waras kawas dewek. Diajarna we sing rajinnya. Geus kitu mah leos Bahrowi ini neruskeun ngaroris peserta lomba nyanyi anu sejena. Reg harita Bahrowi teh lempangna eureun. Sabab nempo aya 3 pasien keur ngarariung bari taretembangan. Siga nama maranehna teh keur ngapalkeun lagu. Satuluyna Bahrowi nyamperkeun kanu tiluan bari kadenge ngomong rada nyentak. Aranjeun tiluan keur naraon ieu teh? Ayeuna lain waktuna keur ngapalkeun lagu. Tapi sakabeh peserta kudu geus siap-siap dipanggil ka panggung. Satea ilaing tiluan teh? Dewek mah asa karek panggih ayeuna. Jeung naon sababna ilaing kabeh aya di ieu rumah sakit jiwa. Nu tiluan harita teh gentak eureun tetembanganana. Tuluy matana ting peletet ka Bahrowi. Salah saurang minangka gegedugna harita teh kadenge nyarita. Oh, jadi mun ngapalkeun lagu di tempat lomba teh teu meunang nya. Geus teu naon, engke bae atuh ngapalkeun laguna mun lombana geus anggeus. Ngenalkeun, kuring jeung ieu batur dewek anu duaan anu katelah mah nyaeta grup trio wek-wek. Ngenalkeun, ngaran dewek Warman, pamimpin grup trio wek-wek. Nu ieu si Aan jeung nu hiji deui si Rahman. Bahrowi ngabagi reret kanu tiluan siga nu ngabanding-banding tuluy pok nyarita. Ke, ari ilaing tiluanana sarua pasien rumah sakit jiwa? Ditanya kitu nu tiluan teh silih reret, tuluy kadenge nu ngajawab teh harita si Aan. Sabenerna nu gering uteukna mah si Warman. Ari nu jadi sabab manehna teh kagegeloan kurang dakolot. Ngan kulantaran teu kalaksanakeun jadi we gelonyaan. Bahrowi kerung tuluy pok nyarita deui. Ke, teu kahar ti dewek mah. Ari nu geuringna si Warman, tapi naha ilaing duaan pipidueun jadi pasien? Si Rahman nu tita tadi cicing bae teh harita manehna mangjawabkeun. Nya kitu kulantaran grup trio wek-wek mah kompak jeung sauyunan. Jadi mun saurang aya nu gering teh nu duaan deui oge sok kabawakeun gering. Ayeuna ge dewek jeung si Aan kapaksa we kudu milu gelo. Ngadenge kitu cakakak teh Bahrowi seuri. Alus euy. Eta hartina si laing duaan solider kababaturan. Didoakeun ku dewek muga ilaing kabeh sing jadi pasien anu sukses. Cara dewek ya. Geus puluhan tahun jadi pasien di ieu rumah sakit jiwa. Nepi ka ayeuna teu diidinan balik ka lembur. Eta teh cirina jadi pasien anu sukses. Jadi ku pihak rumah sakit oge dipertahankeun. Geus heula nya, dewek rek ngaroris pasien sejen. Leos Bahrowi ngoloyong init ninggalkeun nu tiluan. Saditinggalkeun ku Bahrowi, kaayaan di tempat lomba nyanyi teh jadi rame deui kunu narembang teu puguh. Ti ditu nama meureun keur ngarapalkeun lagu. Grup trio wek-wek harita kadenge siga anu keur paduan suara. Teuing lagu naon? Ngan ditilik tina Wirahmana mah siga lagu mars. Keur husu latihan kurunyung teh Nenek Gio nyampeurkeun bari ngelek baskom kosong. Serengeh manehna teh seuri tuluy ngomong siga rada nyentak. Hei dulur, latihan teh teu ngajak-ngajak. Dewek ti tadi latihan sorangan teu daek apal. Padahal mah lagu jadul. Lagu favorit dewek baheula keur ngora. Nyaeta lagu Oncom Gondrong. Cing atuh dewek papatahan. Tah terus engke mun dewek naik ka panggung, pepeujeuh barengannya. Dewek mah sok grogi ari naik ka panggung teh. Ngadenge Nenek Gio ngomong norostos kitu, nu keur latihan paduan suara teh kuat ka eureun. Satuluyna si Warman selaku pimpinan ngomong nyentak. Heh, Nini, gandeng bari nage lah. Nyaho teh, grup trio wek-wek teh keur latihan paduan suara. Gara-gara si Nini, laguna kalah ka poho deui. Jeung deui ulah hayang milu latihan bareng atuh. Pan urang teh keur bersaing. Bari nage bakat nembang mah, ulah hayang milu lomba nyanyi sagala.
Mending itu bae tuh, sini nih mah milu balap karung. Ngadenge majar aya balap karung, nenek Gio curinghak tuluy pok nyarita. Baruk, aya balap karung? Wah, atuh kabenaran pisan. Balap karung mah dewek ahlina tuh. Nya tuh, dewek mah rek daftar balap karung bae. Milu lomba nyanyi mah karunya kajuri, bisi lieureun menteuna. Leos harita nenek Gio ingit ninggalkeun eta tempat. Caturkeun lomba nyanyi rek dimimitian. Kadenge harita panitia cacarita dina pengeras suara. Perhatian, perhatian, ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap. Geus eueuh deui waktu pikeun latihan. Ngan ieu teh aya masalah saeutik nyaeta juri. Kulantaran juri anu geus ditunjuk aya halangan, jadi kapaksa juri lomba nyanyi teh diganti ku wasit main bola. Anu dibantu ku 2 urang hakim garis. Ngadenge pangumuman ti panitia kitu, sakabeh peserta lomba nyanyi pating haruleng. Tuluy kadenge tingkar cewis ngomong pada baturna. Komo grup trio wek-wek mah, tiluanana cacarita bari poporongos pada baturna. Kadenge harita si Warman salaku pimpinan grup nyarita. Dewek mah asa kakarek ngadenge euy. Aya lomba nyanyi jurina wasit main bola. Kumaha cara nganilai nanya? Najan dewek jelema keur gering uteuk oge, kana bener jeung salah mah dewek oge nyaho. Tuluy ditema ku si Rahman. Heueuh nya, heran dewek ge euy. Piraku wasit main bola dibere job ngajurian lomba nyanyi. Muga-muga we wasitna lain jelema owah jiga urang. Siaan oge harita teh milu mairan. Ah, bener-bener ieu mah euy. Lomba nyanyi teh kacau. Tapi teu nanaon lah. Hayang nyaho we kumaha cara nganileina. Nya geus lah kumaha engke bae. Nu penting mah urang kudu ngajaga penampilan, ulah nyerikeun teuing jelema owah. Para mitra sadaya, tetela bener cek panitia. Harita anu ngaganti juri teh nyaeta saurang wasit main bola dibarengan ku 2 urang hakim garis. Kalayan marake baju khusus paranti ngawasitan main bola. Malah wasit mah asup ka ruangan teh bari ngelek bola jeung dikongkorong piriwit sagala. Kakara oge asup ka ruangan, prit. Harita wasit teh niu piriwit satarikna. Atuh kebeng sakabeh nu aya di ruangan teh pating rarenjag kaget. Malah anu keur diuk dina kursi oge kuat katijengkang. Ngong harita panitia ngomong ngabageakeun wasit. Wilujeng sumping ka dewan juri anu bakal mancen tugas nganilai lomba nyanyi. Mangga wilujeng linggih dina tempat anu parantos disayogikeun. Rengse panitia cacarita gukgek harita wasit jeung 2 urang baturna gasik dariuk dina kursi jajaran panghareupna. Prit, wasit teh harita niup deui piriwitna bari ngacungkeun leungeun. Jep sakabeh peserta lomba jempe eueuh nu cacarita. Sabab harita kadenge panitia cacarita deui. Lomba nyanyi dina Raraga Mieling tepung tahun rumah sakit jiwa dimulai. Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk bakal diserahkeun langsung ka ketua juri nyaeta wasit. Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk bakal diserahkeun langsung ka ketua juri nyaeta wasit. Satuluyna mikrofon teh dibikeun ka ketua juri. Kulantaran juri teh saurang wasit main bola dina narima mikrofon oge bari niu piriwit. Atuh satuluyna kadenge ketua juri teh cacarita. Mangga ka para peserta lomba nyanyi antar pasien supaya siap-siap dipanggil ka panggung. Atuh ka grup musik oge supaya siap. Peserta nomor 1 mangga naik ka panggung. Soklah lagu naon bae, padu ngeunah kadengena. Dipanggil peserta nomor 1 teh horeng saurang lalaki tengah tubuh kalayan dina dada belah kenca make tulisan ngaran manehna nyaeta Aki Anom. Kalacap harita Aki Anom teh naik ka panggung. Ngan kakara oge sungutna ngab, juri teh niu piriwit. Prit. Offset. Nembang nami heulaan musik. Peserta dianggap gugur. Hayah turun. Gitu Aki Anom teh ruas ngadenge juri ngomong kitu. Ngan daek teu daek, Aki Anom kudu turun ti panggung. Saterusna juri manggil peserta nomor 2. Nu dipanggil teh nyaeta saurang awewe rada bayuh-yuh, kalayan dina dadana aya tulisan ngaran manehna nyaeta
Mamah Rega Coy. Kalayan teu ngadaguan dipanggil 2 kali, harita manehna naik ka panggung. Riog panggung teh oyag. Satulina ceg Mamah Rega kana mikrofon. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab juri sapada harita niup piriwit. Prit, handsball. Dina aturan mikrofon teu meunang dicekel. Hayo turun. Ngadenge juri ngomong kitu, Mah Rega teh keheul malah tuluy nafsu. Nanaonan ieu teh? Tong kena-kena wasit main bola. Mikrofon bae ge teu meunang dicekel. Cek Mah Rega nyarekan juri. Rengse Mah Rega ngomong kitu, teu disangka-sangka ujug-ujug juri teh nemongkeun kartu merah. Atuh Mah Rega ngajenghok, dadak sakala reup beungeutna baeud, satuluyna manehna turun ti panggung bari ngajingjing sapatu jangkung. Para mitra sadaya, unggal peserta nu naek ka panggung kabeh meunang sora piriwit. Ti mimiti offset, handsball jeung sajabana. Malah aya oge peserta anu menang hukuman penalti sagala. Pangna menang hukuman penalti teh, pedah eta peserta ngagabrug tihang mikrofon nepikeun karubuh. Satuluyna peserta panungtung nu dipanggil teh nyaeta grup trio wek-wek. Juri teh kaget oge barang nyaho nu naek ka panggung teh aya tiluan. 3 urang peserta harita teh ngajejer di panggung sarta kadenge si Warman salaku ketua grup mere aba-aba. Siap, gerak. Lenjang kanan, gerak. Kepada dewan juri, hormat, gerak. Coba samakan dulu suaranya. Wey. Cenah cek si Warman mere contoh nada. Ting lagu naon eta teh? Ngan barang nu duaan nyaeta si Aan jeung si Rahman rek nurutan, ujug-ujug prit. Harita juri teh niup piriwit. Atuh nu di panggung teh kaget, piluanana malencrong ka juri. Maranehna hayang nyaho, naon kasalahan manehna. Sedengkeun juri harita teh tarangna kerung, manehna ngahulang siga nu bingung, mikir-mikir pi omongeun. Teu dilapok harita juri teh nyarita daria. Sabenerna ilaing tiluan teu ngalakukeun kasalahan naon. Ngan ieu mah supaya adil we. Kabeh peserta ku dewek dibere sanksi. Kudu turun ti panggung. Jadi wayahna grup trio wek-wek oge kapaksa kudu turun euy. Sok ayo turun. Mun teu turun awas, ku dewek moal diasupkeun nominasi. Kadenge kitu nu tiluan teh kapaksa tarurun ti panggung. Geus kitu si Warman nanya ka juri. Atuh hari kabeh peserta turun ti panggung mah, engke saha nu bakal jadi juara? Pok juri ngajawab. Tenang euy, dewek juri anu adil. Pokona sakabeh peserta ku dewek rek dijadikeun juara kahiji. Dasar nu teu jarajeg uteuk na para mitra. Ngadenge juri ngomong kitu teh, sakabeh peserta surak bakat ku bunga. Atuh harita kabeh peserta muji-muji ka juri. Hidup juri, hidup juri, hidup juri. Prit, kadenge juri niup piriwit sarta pok nyarita. Gas, tong raribut. Ayeuna mah geura bubar. Dewek rek terus ngajurian balap karung. Loyong juri nu tayalian wasit main bola teh, harita ngoloyong init ninggalkeun ruangan. Caturkeun di tempat lomba balap karung. Sakabeh peserta geus siap-siap. Masing-masing peserta harita teh marawa karung goni. Deulila kadenge tina pengeras suara panitia cecileuweungan. Perhatian ka para peserta nu rek milu lomba balap karung supaya siap-siap. Nu disebut ngaranna supaya gancang nempatan garis start. Nu kahiji Aceng. Mana Aceng? Pasien asal CHH nu owah gara-gara kapelag batu ali. Terus nu kadua Cepot. Mana Cepot? Pasien asal Cipari anu owah gara-gara karacunan susu kelong wewe. Jeung nu katilu di Dinasgor mana? Asal Bayuning. Anu gering uteukna gara-gara kapelag senok. Ayo, maju. Tilu peserta anu harita dipanggil ku panitia teh gancang muru garis setar. Sarta rap karung teh harita diparake. Masing-masing 2 sukuna diarasupkeun kana jero karung. Satulina kadenge wasit niup piriwit mere aba-aba. Perhatian. Siap-siap. 1, 2, 3. Para mitra sadaya,
Tilu peserta ngadenge aba-aba teh lain lumpat, tapi maranehna teh kalah ting serengeh sareuri, tuluy tiluanana ting karecowis siga keur baradami. Sanggeus sereng sebadami, porosot-porosot maranehna teh ngalaan karung. Sarta jauh tina panyangka, sanggeus marukaan karung, bertek teh tiluanana lalumpatan. Si Aceng lumpatna teh bari karungna diponggok. Anu duaan nyaeta si Cepot jeung Didi Nasgor, karungna teh disesered. Atuh nu narongton surat ayeuh-ayeuhan mere sumanget kanu keur lomba. Kadenge di antarana aya nu ngomong kieu. Tah, bener kitu ai. Eta ngaranna balap lumpat mawa karung. Ayo terus lumpat ka lembur masing-masing. Geus tong balik deui ka dieu. Keluan harita lumpatna teh patarik-tarik. Garis finish oge harita teh kalah kaliwatan. Ngan ku taksiran maranehna kacida sumangetna. Nepikeun kalumpatna teh mabal ka jero lembur. Atuh tiluanana harita teh jadi papisah. Ayeuna urang caturkeun lomba panjat pinang. Harita kaayaan di eta tempat kacida ramena, tihang panjat pinang nu dijieun tina tangkal jambe nu dibalur ku oli keur dirariung ku sababaraha urang pasien lalaki. Harita teh aya Wakuwu, Aki Rayud, Bahrowi jeung Bahro Jali. Opat jalma teh keur ting tarenggak we nempuan rupa-rupa hadiah. Kadenge Wakuwu ngamimitian nyarita. Wah, lumayan oge hadiah nama euy. Aralus. Dewek mah rek nyokot jujur ah. Jang paranting usup dina baskom. Mun caritaan teh disambung ku Aki Rayud. Dewek mah hayang meunangkeun sabatu, mutuh jang ari moro kaleuweung. Aki Rayud ngomong kitu nate, bari nunjuk kana sapatu anu ngan sabelah. Tuluy Aki Rayud nanya ka Bahrowi. Ani maneh rek milih naon Rowi? Nu ditanya harita teh keur nenggak we bari curugna nunjuk ka luhur nataan rupa-rupa hadiah. Teu lila pok manehna nyarita. Dewek mah kabitaku itu tuh. Bahrowi nunjuk kana sendal capit nu talina pegat sabelah. Teu tinggalin Bahro Jali oge harita teh milu ngomong. Ari dewek mah butuhku itu tuh. Bahro Jali ngomong kitu teh bari nunjuk kana sarung tinju nu bodol sabelah. Opat jalma terus baradami ngatur rencana. Wakuwu salaku koordinator peserta harita nyarita. Ke, tong rusuhan, urang kudu kerjasama. Sabab naik kana tihang anu make oli mah lain pagawean enteng-enteng, butuh keahlian khusus. Ayeuna urang acakan naik saurang-saurang. Ngan kulantaran urang opatan geus jadi hiji tim, jadi hadiahna oge kudu dibagi opat. Coba ayeuna nupang heulana naik nyaeta nupang kolotna. Sok Aki Rayud naik ti heula. Dititah naik teh Aki Rayud ngahuleng, bakuna mah manehna bingung kulantaran teu bisa naik. Dititah naik teh Aki Rayud ngahuleng, bakuna mah manehna bingung kulantaran teu bisa naik. Bakuna mah manehna teh bingung kulantaran teu bisa naik beuratkeun ku beuteung. Ngan dipikir deui ku manehna, mun teu nyanggupan manehna kudu kaluar tina tim sarta kana pasti moal kabagi hadiah. Antukna najan bari asa-asa oge manehna teh nyanggupan. Oke lah, siapa takut? Pira oge naik? Cegah harita dua lengan Aki Rayud teh nyekel tihang panjat pinang, tuluy nyusul dua sukuna napak kana eta tihang. Angsrod, angsrod, angsrod. Manehna mimiti ngangsrod. Ngan karek oge tilu angsrod, posot kolorna teh morosot. Atuh ger kadenge ku manehna loba panonton surak. Malah di antara panonton anu surak teh aya anu moyok sagala. Hei Ki Rayud, geus ari teu bisa naik mah, tong legeg hayang naik sagala. Tuluy ditema ku nu sejena. Nya lah, geus mending turun bae moal bener. Kolor oge kalah morosot, beudateun kudu ngaburayot. Kebeg teh Aki Rayud riwas barang ngadenge aya nu ngomong ngaburayot kitu. Atuh teu tatapasin deui ngan guru suhur harita teh manehna turun deui. Tuluy magehan tali kolorna. Ngan apes pikeun manehna. Barang tali kolor dipagehan, ceprot eta tali kolor teh pegat. Atuh ger bae-bae kadenge penonton teh surak mani ayeuh-ayeuhan. Samalah ayeuna mah kadenge aya sora awewe ngajerit sagala. Ngadenge aya sora awewe ngajerit,
Aki rayud beki sasah. Atuh ngan dong bae manehna teh lumpat dari leungeunna sabelah nya nyekel kolor. Para mitra sadaya, ku ayana Aki rayud lumpat ti eta tempat lomba. Atuh tim teh harita ngan karitiluan nyaeta Wakuwu, Bahrowi jeung Bahro Jali. Ku kaayaan kitu Wakuwu bingung oge. Sabab kakuatan timna teh geus ngurangan hiji. Tapi manehna tetep semangat sarta pok ngomong kanuduaan. Bahro Jali, oge maneh Rowi. Wayahna euy, kudu ngerahkeun kamampuan. Siapkeun tanaga jeung pikiran. Najan urang pasien rumah sakit jiwa oge, ari mikir mah bisa keneh lin. Ditanya kitu ku Wakuwu, nuduaan teh silih pelong. Tuluy kadenge nu ngajawab teh Bahrowi. Nyagus pasti ari mikir mah urang teh bisa keneh. Ngan meureun teu pati jejeg. Sakieu ge geus untung urang bisa keneh nyarita rada bener. Tuluy Bahro Jali milu mairan. Geus, tong loba ngomong. Keun urusan mikir mah bagian dewek. Da rasaan dewek mah pikiran teh jejeg keneh. Jadi pasien rumah sakit jiwa oge, dewek mah kapaksa pedah teu betah cicing di imah. Di dieu mah loba tetempoan waraneh euy. Geus halik dewek rek naik. Kalayan pinuh ku sumanget, Bahro Jali ngadeuketan tihang. Memeh naek manehna metakeun heula hiji jurus. Teuing jurus naon? Ngan menilik tina gerakan nama siga jurus hap-hap luncat. Trep harita teh dua leungeunna nyekel tihang. Terus sungutna kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jampe. Sarta satuluyna dua sukuna napak kana tihang. Kalayan saeutik-saeutik ngangsrod ka luhur. Angsrod. Menang tilu angsrodan reg eureun. Kulantaran tihang teh lesang ku oli atuh gulusur manehna teh turun deui. Hulang Bahro Jali ngahuleng mikir kumaha carana sangka naekna bisa mulus. Ari Wakuwu jeung Bahrowi nempo Bahro Jali ngahuleng teh duanana jadi kabawakeun ngahuleng. Teu lila kadenge Bahro Jali nyarita. Ulah ting haruleng bae atuh. Cik dewek bantuan mikir euy. Gancang Wakuwu nembal. Lain embung mantuan mikir euy. Panyaho sorangan, pikiran dewek teh kurang jejeg. Sarua jeung si Rowi. Sanggeus lila pating haruleng. Akhirna Bahro Jali nerekel deui naek. Ayeuna mah naekna teh bisa rada luhur, atuh ger panongton anu sarua pada pasien rumah sakit jiwa teh sarurak mere semangat kanu naek. Ngan kira-kira anjog ka tengah-tengah tihang, sigana aya pasien anu lenger ngadon nyeungeut petasan. Atuh keur naek teh ngarenyag kagareuwahkeun. Kontan harita teh gulusur Bahro Jali teh turun deui. Sanggeus aya di handap Bahro Jali kukulutus. Jadol teh. Jelema saha nya nu pangangguran nyeungeut petasan? Kalah ruas. Untung dewek teh teu murag oge. Liuk Bahro Jali ka Wakuwu jeung Bahrowi nu keur carolohok. Pok Bahro Jali harita nyarita. Waduh, sigana bakal gagal yeuh. Tim urang menangkeun hadiah teh. Eta we dewek mah hayang menangkeun sarung tinju. Butuh jang ari ngabunian dampaleungeun mun kapareng usum tiris. Wakuwu jeung Bahrowi teu ngajawab, anggur ting darelek papadana. Keur kitu teu kanyahoan ujug-ujug aya awewe tengah tuwuh nyampeurkeun. Eta awewe teh pangawakana jangkung langkoyang sarta kadenge pok uluk salam. Assalamualaikum. Amit-amit, lalaki teh teh bari saeun naek. Hera atuh kuda dagan. Keun urusan nu kieu mah bagian dewek. Nu penting hadiah beunang kabeh. Bahro Jali, Wakuwu jeung Bahrowi marolong kanu karek datang. Teu lila kadenge Wakuwu harita teh nanya. Saha maneh? Datang-datang ngadon pidato? Ditanya kitu eta awewe teh kontan ngajawab. Ih, amit-amit. Dasar nu teu jejeg uteukna. Dewek disebutkeun pidato. Ih, amit-amit teuing. Ngenalkeun, ngaran dewek anu neulah mah Bute binti Lil kombinasi. Ngadenge eta ngaran, Wakuwu kerung tuluy pok nanya deui. Saha? Baruk Bute? Nah, atuh kawas eueuh deui bae ngaran. Jeung deui dewek mah sakarek panggih jeung maneh teh. Keur naon maneh aya di dieu? Atuh pok si Bute teh ngajawab ayem.
Ih, amit-amit teuing. Dewek mah dibere ngaran Buteso teh ame eueuh anu nyaruaan. Sigana salam dunya moal aya nu nyaruaan ngaran dewek. Ari pangna dewek aya di dieu, sarua jeung ilaing kabeh. Dina raraga niiskeun pikiran. Sabab dewek oge keur ngalaman gering pikir. Teu pira ari sababna mah. Ukur kabeureyan tutup gendul wadah bensin. Patambah dagang bensin teh bea kudu nganjuk. Atuh dewek teh jadi loba pikiran. Nyantukna dibawa ka dieu. Cikikik teh waku siri. Halus euy. Mun kitu mah dewek jadi nambahan batur. Tah ayeuna kieu. Awak maneh mah panjang kung langkoyang. Sigana mun kana naek panjat pinang mah bakal babarieun. Tuh tempo hadiahna mani tinggarantung kitu. Na teu kabita. Si Bute nenggakana hadiah nu digantung-gantungkeun di luhur. Teu lila pok manehna nyarita. Ih, amit-amit teuing. Hadiah kawas kitu bae ge dipikah hayang. Dasar kampungan. Alik, ku dewek mah pasti beunang kabeh. Ceg si Bute harita teh kana tihang panjat pinang dicekel pageuh ku dua leungeunna. Satuluyna Cileuweung teh ngabewarakeun ka balarea anu keur narongton nu sarua papada pasien rumah sakit jiwa. Perhatian ka balarea. Dewek rek ngabagi-bagi hadiah nu aya di luhur. Sok siap-siap. Beres ngomong kitu, kadenge nu lalajo teh raeng pada muji ka si Bute. Hidup Bute, hidup Bute. Percayalah, jalma nu awak dalang koyang kitu mah pasti jago naek. Teu siga jalma eta tah nu tiluan. Kajeun lalaki ge siga kuya, teu bisa naek. Diberes sumangat kitu, si Bute ka cidabungahna. Tuluy manehna ngajegangkeun dua sukuna. Disangka ku balarea mah si Bute teh rek naek. Tapi si horeng harita tihang panjat pinang teh dioragkeun sababaraha kali. Orang. Atuh bulu harita hadiah anu digantung-gantungkeun teh marurag. Nu mimiti murag nyaeta sapatu sabelah. Kalayang. Eta sapatu anu sakitu gedena teh siga nama sapatu kurut hansip ninggang jalma nu sirahna gundul. Atuh kuak nu katinggang sirahna teh ngagoak. Waduh. Haduh. Jatuh teh. Maling nyeri kieu euy. Tapi teu naon lah. Sakieu mah jamak. Aduh sapatuna we beunang ku aing. Lumayan sabelah oge jang paranti ari mejeng. Sanggeus sapatu satuluyna nu murag teh sarung tinju. Kalayang. Eta sarung tinju anu sakitu berat jeung teuasna teh ningang ka jalma anu nenggak meneran pisan kana cukang irungna. Atuh kuak eta jalma teh ngagoak. Tuluy sarung tinju teh ku manehna dibawa lumpat. Hiji-hiji hadiah teh murag pilih genti nepikeun ka imeutna. Atuh sanggeus hadiah murag kabeh mah si Bute indit ninggalkeun eta tempat bari di barung Ceceleuweungan. Ih, amit-amit. Hadiah nu kitu bae ge ngati dipikah hayang. Dasar kampungan.